kepengenana. Jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu ahsana jazaa. Wilujeng sumping, wilujeng ngalingihan karena tempat anu parantos di saya bidan. Urang sami sami sakseni panampean khusus bakal calon panganten pamaget anu beris disanggakeun ku Sanggar Giri Galunggung Putra. Upacara adat dikawitan. Sampun kakemahan. Dewi ini kedua lagi sejak kali ini kantingas. Antri milik nusuping kemrang papak kuda. Hinari kebudaya seni. Papak panganten.
Aku juga. Ampula wateh cu lumasa talena hapunten wilujeng sumpi katawis para tetamu tos sumping sadayana welcome ai welcome teh naon barang tingkun oh sugeng rawuh wonten sing nong nak nong nih hapunten wate tawis bingah kasumpingan anu kasep anu dianti-anti uanya tawis kabingah kanggo uwa mohon antos sakedap mangga dur pajak kadinya ayo canggih sapotong nya iya asa rumasa boga beungeut jiga afgan padahal meniling sakuing teh nya da uing teh kade teh sorangan ai si amu ka mana nya sugan aya pamajikan uing dinya amu punten aya si amu mali dinya aduh sang kekasihku ka mana hei amu lumayan maneh teh era sia tuh teu kasep geus datang naon atuh ya taya naon lain kuna naon kami mah era atuh mangku seni Sunda dari makana goyang dompret tahu pakat bunga cara kami teh bakat bunga aduh ya Allah ya Karim subhanallah teh siapa mas goreng pantun sate bagus iya sok awak bagiakeun uang bagiakeun sok ibing nasi bener sok uang contoh heula sok contoh leungeunna kahareukeun tah kitu sok hareukeun leungeunna kahareukeun tah kitu suku ngajegangkeun ngajegang sia teh eta keteluan ngajegang tah kitu ngajegang tah sok beungeunna kahareup tah leungeunna kahareup teh cauting tah puir-puir tah ibu ieu bangsa toh latih masjid eta ieu sing bener sok leungeunna kahareupeun tah kitu suku jegangkeun sok kurang jegegang mah kurang sok jegegang kurang mana teh kurang sedikit kurang Gusti aku lagi kitu atuh mah nya sok ulah sok erakeun nya sok abah
nya pilih kamu jam siang teh sok abah awatos calon pengantin calon pengantinnya panasnya papak geutang kapan ulah ketemuan baik atuh geradangkeun kapan ulah ketemuan baik atuh geradangkeun iya ayo batur babarengan kurang apa-apa kuduaan ayo batur babarengan kurang apa-apa kuduaan aduh asih apurawa galeda sok ulah itinggalkeun dina mana dina hate hideung ulah lingkahkeun dampal sampean calon banget tuh jadi calon mertua banggakeun kesanggakeun mama amu geuracana tuh kasih sok dalayan ucap bismillahirrahmanirrahim pinuhan keleng-keleng ka anu pasti kasih diri Sumangga ibu lajeng panjang wae kapayu kamu ngangkalungkeun puntayang mangle malati asih tilang kadedu Bismillahirrahmanirrahim Gunadak dikasih kalayan musafah sareng ibu sareng apa mangga musafah sareng apa besan mangga musafah sareng ibu oge sareng musafah saparatos nak itu banget biasa digendeng dialih gendengna ngon dibantu ku apa sareng ku ibu kalayan dicalikeun dina kursi anu disayogikeun Bicara sepi